Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka 32 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun lak saketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe beras subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Munggilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suji bagian anu ka 32. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simbutna pagan tali kolorna bisi morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Tepung si lain mah gening teman sahabarina oge ngaguar kadinya apanan si lain sorangan geus atuh ari puguh kitu mah cindekna meureun isukan urang teh bakal ini ti kontrakan ke ngomong-ngomong iraha ieu rek dibayarna duit keur anu boga imah kontrakanana mah same urang mangkat ka lembur Puncak Suji teh meureun kudu mayar kontrakan ieu. Cek si Jalal bari neuteub antep kasih keman nya isuk diwe dayeuna mah geus peuting atuh lal sakedeung di oge jigana subuh ieu teh dewek dulu ieu teh urang saraheula we anu malal nya sarua dewek oge tuluy 40 sia teh keman tah saterusna mah duanana teu nyarita deui ngadon pating goledag ngagaloler di patangahan imah. Parat nepi kawanci durlohor duanana kakarak haruda si keman jeung si Jalal atuh buragiru kacarai beres dicai kebat duanana nepungan anu boga imah kontrakan sanggeus rengse babayar kanu boga kontrakan duanana aridit muruk ka jalan gede geus nepi ka sisi jalan maranehna ngacanteng begat angkot anu kakalerkeun jurusan Majalaya Cileunyi. Teu lila lar angkot anu ditungguanana ngaliwat murunyung datang celak duanana naik kana angkot tius angkot maju terus duanana tekung sila tarurun di parapatan sasak bengkung celak duanana narumpak ojek nuju ka lembur Puncak Suji. Wanci liwat lohor si keman jeung si Jalal narapi ka hareupeun imah si keman.
katempo si Keman jadi kalinglap kayaan didinya. Tatangkalan tukangan imah anu ti heula mah rajeb, diantarana ya tangkal cau, tangkal buah, jeung tangkal-tangkal nu sejen. Ayeuna mah geus salin rupa jadi hiji wangunan anu kawilang agreng. Imahna oge ayeuna mah geus teu jiga baheula ukur imah panggung biasa. Tapi ayeuna mah katempona meuni agreng tur lega. Dihareupeun eta imah, dihareupeun teras loba kekembangan anu ngajajar dina wadah pun. Jadi alus ayeuna mah imah teh geuningan. Hari itu anu ditukangeunna imah saha atunya. Jadi aya imah geuning da baheula mah pepelakan wungkul anu mitoha eta teh. Si Keman ngagerendak arona rutret ka sakurilingan eta imah. Nya bener euy man. Dewek oge jadi asap angling puge. Nah jiga nu tieusseun kieu geuningannya. Cek si Jalal sarua manehna ngarasa helok menjo kayaan imah metohana si Keman anu jadi robah jiga kitu. Da si Keman mah can boga imah masih kene ngahiji numpang saimah jeung metohana. Teuing atuh lal teu apa dewek oge. Tapi urang cobaan we ketok pantona. Cek si Keman bari unggah kana teras terus sabaraha kali ngetokan pantok diselang ku bebentenan. Teu lila kadenge pantong ngareket brai di jero aya nu muka. Anu muka teh saurang awewe kira-kira umur 40 tahunan nu taya lian nyatana pamajikan si Keman pisan. Akang, Kang Keman ieu teh. Di pamajikan si Keman panona mencrong teu ngicep-ngicep kana beungeut si Keman. Nyanyi ieu akang Kang Keman. Kabarana ari si bapa jeung si emak. Ari si Sujang kamana nyi? Cek si Keman merepek ku pananya ka pamajikanana. Engke dewe cacaritana makan ka jero heula we Kang ka jero. Pamajikan si Keman ngajak asup ka jero imah. Atuh teu kudu ngadua kalian nyarita. Si Keman jeung si Jalal blas-blus arasup ka jero. Anu saterusna mah sanggeus si Keman jeung si Jalal dariuk pareup-hareup jeung pamajikanana. Barabat we pamajikan si Keman nyaritakeun sakabeh anu kajadian salila manehna. Salila salakina aya di pangbuyan. Pamajikan si Keman nyaritakeun yen anakna geus maot sawatara taun ka tukang. Oge indung bapana oge sarua geus naringgalkeun. Ngeunaan imahna jadi gedong jeung ngeunaan imah anu aya di tukangeunana teh. Pamajikanana nerangkeun imahna bisa dihadean nepi ka jadi gedong sigrong teh alatan kolotna ngajual sawah. Ari imah anu ditukang eta imah manehna da anu keur dieusian harita mah imah kolotna. Jadi kacidekanana manehna bisa ngomean imah alatan menang warisan tinu jadi kolotna nyatana mitohana si Keman. Nu ayeuna duanana geus marawat kurang leuwih 5 tahun ka tukang. Tah kitu pisan Kang. Ari bapa jeung emak maotna beda sataun. Patutur-tutur we. Heula emak maotna teh. Si Sujang mah basa akang aya kana sataunna leuwih maotna teh. Cek pamajikan si Keman mungkas caritanana. Si Keman sawatara waktu mah jadi ngahulang teu nyaritana naon. Tapi da sagalana geus tumibah sarta geus jadi katangtuan nu makawasa. Antukna pok si Keman nyarita. Nya keun bae atuh ari kitu jujutana nama. Akang hampura nyi tina sagala lalampahan akang anu ngabalukarkeun teu bisa ngurus rumah tangga. Tapi ka budak kandungan hiji-hijina maot ge teu nyaho. Oge mitoha emak jeung bapa anu sarua geus naringgalkeun. Sakali deui akang hampura nya tina sagala dosa jeung kasalahan akang sawatara taun anu geus kaliwat. Cek si Keman nyaritana di barung ku ngalimah. Nya teu naon Kang. Anu geus mah nya geus we. Da mah bisa dibalikan deui Kang. Anu penting mah keur kahareupna ulah dipilampah deui pagawean anu saperti kitu teh Kang. Da geuning matak cilaka kana diri. Cek Nyi Esoh ngaran pamajikan si Keman nenangkeun hate salakinya. Nya atuh akang oge piraku deui bakal milampah hal anu saperti ka tukang-tukang manyi.
baheula mah kalepasan kitu teh ka sandingan juri bubuhan keur kapoekan moal ayeuna mah akang morek ngajalankeun saperti nu karadi teu deui nyi. Cek si Keman jika nu heueuh we rek insaf atawa rek tobat ari ngomong hareupeun pamajikanana. Padahal setik oge dina hatena mah teu boga niat kitu membalik pikir manehna. Kajadian anu welasan tahun lantaran kendirina asup kana pangberokan teh dengan jadikeun robah kana pasipatatan si Keman anu memang taya euih-euih sawatara keur aya dina sajroning paguneman kitu. Kata empok di luar imah aya sabaraha urang tetanggana si Keman anu daratan ngahajah yang nepungan kedah tadi naringali si Keman anu geus mulang deui ka lembur sabada welasan tahun hirup di pangbuian. Si Keman atur rada teu paruguh hate mireungeuh di luar loba jelema teh. Kangaranan jelema nu karek balik di pangbuian ngarasa era ku tetangga-tetanggana. Coba ya Pak RT sagarupa di luar teh. Tapi ari pamajikanana mah teu kitu. Justru manehna ngarasa atoh loba tetanggana nu daratang teh. Terus manehna bukakeun panteu ok nyarita. Mangga atuh kalebet Pak RT, Mang Ohim, Cik Ija. Sedayana mangga kalebet. Cek pamajikan si Keman. Tuh kudu ngadua kalian ngaku sararea arasup ka jero. Sungsong ngasongkeun dampaleungeun ka si Keman jeung si Jalal. Ngabagiakeun ka nu anyar mulang. Saterusna maranehna dariuk. Manona teu lesot marencrong ka si Keman. Atuh diperhatikeun saperti kitu ku tetangga-tetanggana mah. Si Keman jadi teu genah cicing. Liuknya jadi elekesek mun kongang mah hayang nyingkah tuasa pikeun cacarita keur kitu pok kadenge Pak RT cumarita ditujukeun ka si Keman. Duh bage ajang Keman ujang geus mulang deui ka lembur bisa kumpul ngariung pulung jeung kulawarga nepangkeun ieu kuring salako RT pasti jang Keman mah teu apal beunanya ka kuring sabab keur waktu baheula mah lain kuring nu jadi RT nate. Cek Pak RT bari netep seukeut kana beungeut si Keman. Nya Pak RT abdi oge sami we nganuhunkeun pisan ka Pak RT sareng nu sanesna nu parantos kersa rumpaheun nepangan abdi. Tembal si Keman saperluna we ngajawabna teh. Anu pamustunganana mah sanggeus ngarasa cukup ngobrol ngaler ngidul. Pangpangna Pak RT anu teu lat-lat mere papagah ka si Keman. Anu cindakna sangkan si Keman teu malikan deui kalakuanana anu saperti baheula. Diharapkeun sangkan si Keman bener-bener insaf demi lampah deui sagala rupa laku jahatna. Akhirna wanci memeh asar Pak RT jeung anu sejena aramitan ka si Keman jeung ka Nyi Eso. Bral weh sararea marulang ka imahna sewang-sewang. Ari si Jalal kita tadi oge manehna mah teu milu cacarita. Ukur ngabandungan we bari teuing ngarti teuing hanteu deui kana naon rupa anu diomongkeun ku Pak RT tadi. Sanggeus sararea marulang pok si Keman nyarita ka pamajikanana sacara daria. Jadi kieu ieu teh nyi sabenerna akang jeung ieu si Jalal geus lila kaluar ti pangbuyanana mah aya meureun genep bulan ka tukang mah ngan akang teh langsung mulang. Akang jeung si Jalal geus boga pagawean di hiji tempat anu lumayan jauh di dieu mah nyi. Si Keman eureun heula nyarita atempo bangun anu keur mikir neangan akal jeung alasan anu pantes tur bisa kahartieun ku pamajikanana. Kumaha dena sangkan pamajikanna percayaeun kana reka carita ngabohongna. Katempo paroman Nyi Eso bener-bener ngarasa penasaran kana naon anu dicaritakeun ku salakina. Kajurung kurasa kapanasaranan pok Nyi Eso cumarita. Syukur atuh ari akang jeung Kang Jalal geus boga pagawean anu netep. Abdi ngarasa bunga ngadengen oge Kang. Tapi kira-kira kana naon gawean Kang jeung di mana tempatnya? Cek Nyi Eso netep pana beungeut salakina.
digawe nama ngajaga jongko sayuran di pasar Caringin Bandung nih. Lumayan gajina oge rada gede ngan digawena teu bisa beurang mukana teh miti sore nepi ka subuh da geus biasa kitu daragang sayuran di pasar eta mah. Tah ieu gajina nu katarima ku akang salagenep bulan teh ieu tah sakieu lumayan we keur bekal sapopoe malah sesana bisa ditabungkeun di bank nih. Cek si Keman bari ngasongkeun amplop anu diisi ku duit ka pamajikanana. Geningan ngeloba kieu Kang, sabaraha ieu teh Kang? Nyi Eso rada ngeleper leungeunna narima eta amplop anu kana. Nya kurang leuwih aya 30 jutaan mah. Sabaraha deui mah ieu ku akang keur nambahan meuli motor. Rek reongan we jeung si Jalal meuli motor. Bener teu lar. Cek si Keman bari ngareret ka si Jalal bari ngiceupan. Atuh si Jalal oge surti kana maksud sobatna. Ok manehna ngilu mair. Nya ce bener-bener udunan jeung kuring beli motor nama ce da moal nu teu anu urut we asal jag-jag kene motor lain keur gagayaan tapi butuh keur iiditan kali tu kadieu sabab lumayan jauh ti dieu ka tempat pagawean mah ari rek ongkos ari arek ongkos-ongkosan wae mah da bea ku ongkos atuh bolak-balik kitu tah ce. Cek si Jalal nerang alus atuh ari kitu mah da memang ayeuna mah geus biasa kaditu ka dieu teh kudu ngabogaan kendaraan sorangan iraha inditna deui ka pasar Kang nya maksud kuring teh rek gawe di pasar iraha. Cek Nyi Eso tumanya kasalakin nya isukan di we cara prekeneh ayeuna mah nyi ari imah itu kusaha deui sia nyi kosong berenang atuh ari Nyai Cicing di manu si bapak jeung si mama. Jadi usian ku sasahakan paling sok bolak-balik we abdi ngalongokan diberes unggal poe sasapu jeung ku prakap-prakan. Nah atuh lain dikontrakeun atuh nyi batan kosong mah. Lumayan beureun aya penghasilan nambah-nambah keur sapopoe. Ah para baranna dikontrakeun teh Kang. Eta oge kungsi aya nu ngontrak. Dina pambayaranana hararese nya tuntungan mah kalah kabur teu pamitan-pamitan acan dijauhkeun ka mayar maka. Terus ari sapopoe keur dahar tina naon atuh nyi? Si Keman meuli palete pisan tumanyana teh. Pirakur soranganan mah biasa we bubur tandur atawa ngarambek Kang. Dina usum panen we sok milu dibuat bubur ngalapare. Nya syukur atuh. Kumaha lamun eta imah teh ku akang rek dieusian jeung si Jalal lainna naon bisi hiji waktu akang balikna peuting atawa kasubuhan meh teu ganggu ka Nyai sabab dataratang tu jualan sayur di pasar mah maksud akang teh aparan akang jeung si Jalal ngamitian dadasarna teh peuting namun keur haneuteun mah kadang-kadang jam 2 atawa jam 1 oge geus peren jadi nyarek naon deui balik we geus digawe mah kitu tah maksud nyi. Nya teu naon Kang malaur eueuh anu mesian terus ari dunungan akang anu boga jongko jeung sayuranana urang mana Kang? Dukut urang dinya keneh da lamun geus rengse dagang mah langsung we duit ladang disetorkeun lamun sakirana beresna peuting mah paling isukna disetorkeun teh nyi. Tembak si Keman beuki lancar we ngareka caritana. Anu pamustungan nama si Keman ngajak si Jalal pikeun ngayakeun babadamian ngeunaan lengkah keur kahareupna dina ngarencanakeun pagaweanan nyatana babadog jeung rarampok. Nah aja si Keman ngajak ngobrolna di imah tukang anu kosong tadi teh meh teu kadengieun ku pamajikanana. Harita wanci geus reup-reupan tereh dur maghrib. Sanggeus duanana dariuk dina kursi. Ok si Keman nyarita dari anaker ka si Jalal. Pokona ulah nepikeun ka pamajikan dewek nyaon euy kana pagawean urang anu sabener halal. Geus pamajikan dewek mah nyaona sakumaha nu caritakeun tadi ku dewek teh buburu. Nyaeta urang duan teh api-api jadi tukang dagang sayuran di pasar, bubur ka batur. Terus ari si lain kumaha ayeuna geus boga
ide atau gambaran rekaman mendina urang operasina. Cek si Keman langsung we karena intina teuing atuh mah euy soalna dewek can boga implengan ieu teh pikeun ayeuna mah. Tapi biasana oge apanan sok ngadadak aya ide mah secara tengah aja oge bisa we apanan hari babadog jika rampid mah. Kemal si Jalal lempeng maksud si lain teh kumaha lah dewek patengah arti yeuh. Cek si Keman can ngartieun kana maksud omongan sobat. Ieu maksud dewek teh kurang indit we heula engke oge di jalan bakal buru ibrai narembongan ti duiteun mah. Pokona lun tah we teh lembur kitu tah intina mah. Cek si Jalal nandaskeun. Ngarti dewek oge kalinya nama kurang beri sakalian yangan motor teh lain yangan ngandung harti rek ngabadog atau ngabegal koream deka masin kejadian kawas beula deui ari kudu ngabegal motor mah. Maksudna urang ka tempatna we langsung tempat ngajual motor-motor kurut naon ngaranna teh geuningan naon ngaranna teh oh eta showroom nya mun teu salah mah showroom kitu teh ngaranna. Tapi kira-kira sabaraha motor urut anu mulus keneh menang moalnya 5 jutaan nya aku mangke we atuh kumaha barangna aya tulah kurang ayeuna we idit dah kan bae penting ayeuna mah dina hasilna oge hitung-hitung bari ulin we mengbuka kena duit. Cek si Keman sekaligus mungkas caritana. Saterusna mah duanana jerat-jerut tarurun ti imah teu poho maranehna nyerlapkeun bedogna kana tukangan bajuna. Sameh indit si Keman bebeja heula ka pamajikanana yen manehna rek indit ka pasar. Sakumaha nu geus dicaritakeun ka pamajikanana tadi teh. Kocapkeun harita wanci sareureuk kolot. Kira-kira jam 10 peuting. Si Keman jeung si Jalal keur laleumpang mapai-mapai emperan toko nu aya di sabudeureun Majalaya. Sabadana tadi maranehna tarurun tina ojek anu nganterkeun maranehna ti lembur. Di mana tempat anu sok ngajual motor second teh nyaman. Cek si Jalal dina sajeroning leumpang. Nya teuing atuh dewek oge teu nyaho sia teh Jalal apanan urang duaan teh geus lila teu nincak ka tempat ieu. Tapi nya urang tanyakeun we si Suganan anu nyahoeun jeung daek nuduhkeun. Lah kira tumbanya lamun nyahoeun mah nya pasti daek nuduhkeun atuh. Sok nu aneh-aneh wae si lain mah mana. Tuh urang tanyakeun ka tukang lawak. Tuh ayo. Cek si Jalal bari nuduhkeun ka tukang lawak anu masih keneh ngamparkeun daganganana di amparan ku sama. Mang punten mang bari tumaraos ari di tempat sabudeureun ieu aya nu sok ngajual motor urut teh mang. Tanya si Jalal ka tukang loak saurang laki tengah tubuh anu ditanya kalah mencrong jika nu nyidik-nyidik kana beungeut si Jalal. Red tukang loak ngareret ka si Keman sarua mencrong deui kana beungeut si Keman oge. Nah kalah mencrong wae ditanya teh mang wawu ka kuring. Cek si Jalal rada nyentak barijeng jiga anu kagebah pok eta tukang loak teh ngajawab. Ujang teh rek beli motor urut. Tuh aya di dieu mah Jang paling di ditu tuh di Bewetan nu deukeut toko Sinar Gaya. Di Bewetan ngeunana aya showroom jual beli motor bekas. Tapi da ayeuna mah geus nutup atuh Jang. Tadi mas sore muka kene. Cek tukang loak nerang. Oh gitu. Nah atuh mang tadi kalang ngahulang bari ningali we ka kuring. Cek si Jalal juga nu penasaran dina hatena. Bobo mang teh asa wawu. Tapi barang disidik-sidik mah lain geuning. Hampura mangnya Jang. Cek tukang loak bari manggut ka si Jalal. Si Keman yang si Jalal teh nyarita deui leos ngaleos di hareupeun si Mang tuang loak dituturkeun ku si Keman nu tadi teu milu dituturkeun ku si Keman anu tadi teu milu carita.
isukan dewe neangan motor malah dajengnya geus penting kieu pasti geus nutup ayeuna mending urang lalajuk film we ka bioskop itu hiburan geus lila dewe terlajuk film ka bioskop euy tapi tina kayaan keur kitu nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng wadia balad ate ofisial keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.